cerita ke hiji bangsa rahwana teh keur bingung teu boga duit. Aduh Gusti kumaha carana hirup teh, rokok teu boga, udud teu boga. Aduh, hidup seperti apa ini? Gusti atuh minta duit sabaraha we lah. Ditampi ku abdi. Dina waktu nu sarua si Gatot Kaca ke dalam rangka ek mau di sebelah aja. Lapar euy. Arek kulit seblak duitna geus nya. Geus. Anjeunna terbang ke awang-awang bari mawa duit siap-siap mau di sebelah. Bari teu nyadar eta duit lakon teh mararurag. Aduh. Gatot Kaca teh nyadareun jigana duitna eta murag kahandap. Aduh, si gaya nu murag ya. Kela. Bener nih duit orang murag. Cokot Hei. Alhamdulillah. Luas eta ti usaha anjeun. Urang Gatot Kaca. Nanaonan ka dieu ngararuas. Arek nyokot duit eta nu labuh ti luhur. Onahna we anjeun. Ieu duit kaula menang manggih tenang menta. Lain eta duit abi arek sabaraha coba? 5.000. 10.000. 50.000. Walah. Berarti ieu teh nu anjeun. Nya. Kumaha tuh? Dia kan. Ulah. Dia kan kayak ngajakan dulu ya. Aduh. Yang dulu tapi ulang lulus. Dia kan tuh? Aduh. Dia kan tuh? Ulah Sekali dayu berarti ngajakan gelut. Dia kan kayak dibeli seblak. Aduh. Paksa tuh. Orang-orang hese-hese minta ka Gusti. Kudu dibikeun di duit kumaha deui lain hak urang ieu mah. Ya tuh. Bu, yo. Awas ya sebelahna pokok orang tadi bere. Wah, tuh tobat la ilaha illallah. Jiwa dikeun-keunangan duit. Nu aya eta motor gandeng wae di urang kena bacot oke. Jadi gitu kadenge di audio. Aduh ya tuh lumayan lah. Yang penting eta kebagian sugan sebelahna. Tobat.